Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng betepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah dinten ieu aki tiasa madar deui dongeng. Saparantosna boboran pangintennya margi seueur pisan kasibukan oge akina mudik heula sareng sawaktos mudik teu kacanak naskah Pangeran Ranggawita mah sedengkeun naskah Siluman Gunung Guntur mah daya arsipna kumargi dicanaknya tiasa didongengkeun. Pamirsa sadayana urang ngadireh hidayatunya lalampahana Pangeran Ranggawita bagian nu kadua ayeuna teh nya kumaha jejer carios ieu teh urang Bandungan we sasarengan sakedap deui masih nyaeta dina serial silat Sanjay Galunggungnya si Jawara Pedang Dewa. Umah daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina kinanjar kawil jeung dikirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manahna gampil rezekina oge tebih tina balaina amin amin ya rabbal alamin. Ulah hilap kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel palebah teu loncengna supados saya notifikasi atau napi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kana parantos subscribe, like, komen oge ngashare dongeng-dongeng aki. Urang keur ieu deui pamirsa dongeng sanjayana par samakna sor aya bajigur sareng caneprotna mangga kaparayun sadayana prung Angin panas tina kebutan Karembong ngadius tarik ke arah Raden Pamanah Jiwa. Raden Pamanah Jiwa ngagajleng mundur, pedang pondokna dilempageun ke arah musuhna. Plesat, but, pedang nyerepet tarik ngabeulah angin anu datang, tepi ka angin teh buyar kabagi dua ka kenca jeung ka katuhu. Pedang terus ngadius, ngarah kana dadana si Wanoja Karembong biru. Tapi si Wanoja tapisna keur ngagiwar ka kenca. Sanggeus pedang lawan ngaliwat di gigireunana, si Wanoja ngadorongkeun dampal leungeun kencana. Plesat aya sinar biru sagede buah kesemek. Ngablesat narajang ka Raden Pamanah Jiwa. Raden Pamanah Jiwa ngagajleng ka sisi, tuluy ngagulitik dua kali bari tepak deku manehna nyabut Gondewa jeung Jamparingna. Bareng jeung ngabledugna tanggal kai anu kahanca ku sinar biru anu bieu geus hasil singkahan Jamparing Raden Pamanah Jiwa teh ngablesat leupas tina Gondewana. Siar si Wanoja di baju biru gancang ngulinkeun Karembongna. Karembong muih manjang kawas tongkat tuluy ngababad kana Jamparing anu keur nyerocos ngarah kana tikoro si Wanoja. Hiuk wut prak Jamparing dibabuk ku gulungan Karembong anu ngadadak jadi sateuas tongkat besi. Jamparing potong jadi 3 tuluy raragragan kana taneuh. Nempo Jamparingna diancurkeun ku musuh, Raden Pamanah Jiwa dudut 2 Jamparing sakaligus. Tina tonggongna 2 Jamparing langsung dipentang bareng dikecengkeun ke arah lawan. Plesat shir 2 Jamparing ngeblesat bareng. Nu hiji ngarah kana dada, nu hijina ngarah kana suku katuhuna si Wanoja utusan Ratu Danyang Demit. Deui si Wanoja ngulinkeun tongkat Karembong biruna,
Tongkat biru ngababat di luhur ka hanap hiu wer trak prak 2 jamparing potong jadi 2. Raden pamanah jiwa beuki penasaran manehna nyabut 3 jamparingna sakaligus. Tapina samemeh Raden pamanah jiwa masang jamparing kana gondewana. Si Wano jadi baju biru teh kaburu ngadorongkeun tongkat biruna. Torelap sinar biru kawas gelap. Norelap keluar tina tungtung tongkat karembong nyamber gancang ke arah Raden pamanah jiwa. Raden pamanah jiwa teh sempat nyingkah manehna ukur bisa muterkeun gondewa anu dicekelna bari ngerahkeun tanaga jerona kana gondewa. Wer wut torelap ceget duar. Raden pamanah jiwa maceleng ka tukang. Tuluy labuh nang karak pengkang. Gondewana potong jadi 2 bari jeung tutung sedengkeun jamparingna mawur tina wadahna. Rompi coklatna katempo tutung satanglunkeun seuneu. Ngelunkeun haseup. Raden pamanah jiwa teu hudang deui sabab langsung manehna kapiuhan. Bareng jeung eta kadenge sora ngajeritna lalaki tengah tuwuh anu padungdung jeung wanoja anu hijina. Awakna ngacungkel ka tukang bari tina bahamna nyemburkeun getih seger sabab dadana katotog pisan ku tungtung karembong musuh. Hawana gancang bawa Raden pamanah jiwa, cek si wanoja nu karak ngarubuhkeun si lalaki tengah tuwuh di baju coklat. Nya Hawani, waktu urang teh samporet. Si wanoja anu disebut Hawana ngawalon tuluy ngalengkah ngadeukeutan ka Raden pamanah jiwa. Tapi samemeh Hawana ngarampa awakna pangeran pamanah jiwa pikeun dipanggul ku manehna hiji kakuatan anu satara jeung sepakan kuda nu keur ngamuk ngaceger ngahancap pisan kana cangkengna wut bledag. Aduh, Hawana macleng kakatuhu tuluy awakna labuh nyanggigir. Hawani anu tayalian dulur kembarna Hawana ngagero manehna masang kuda-kuda bari panonna culang cileung neangan jalma anu geus narajang ka dulurna. Teuing di mana datangna ngadadak katempo ku Hawani. Ku Hawana aya saurang jajaka make papakean ku Hawani anu saurang jajaka make papakean bodas geus ngajaga nangtung teu jauh di pangeran pamanah rasa anu keur ngagoler kapiuhan. Saha anjeun wani-wani milu campur urusan kami, sentak Hawani. Kasih jajaka anu tayalian jawara pedang dewa alias Sanjaya Galunggung. Bieu teh sawaktu Hawana rek manggul pangeran pamanah jiwa, Sanjaya ngalepasin rek guludug pikeun ngagagalkeun niatna Hawana. Sanjaya seri ipis tuluy ngawalon. Saha kuring eta mah teu penting. Tapi kuring kapaksa milu campur sabab anjeun duaan teh boga niat teu hade ka pangeran pamanah jiwa. Wawanianan anjeun, nah anjeun teu sieun boga urusan jeung Ratu Danyang Demit ti pasanggrahan leuweung tutupan. Nyarita harita Hawani anu geus bisa nangtung deui. Saha bae ge anu nyieun kajahatan kuring bakal ngabasmina ka asup Ratu Anjeun. Walon Sanjaya teu neungludeung geus biasa nyang hareupan ancaman kawas kitu mah. Kurang ajar. Anjeun rupana geus bosen ku melendang di alam dunya, hah? Sentak Hawani. Hawani, ulah dipaehan. Lumpuhkeun bae urang bawa ka pasanggrahan. Lumayan keur ubar tiris. Hawana ngaharewas bojong ka Hawani. Naksir ka manehna. Anjeun lolong kitu, tempo rupa jeung dedegana. Eta teh lalaki sampurna, kasep bari pangawakanana sembada. Pasti kuateun aja dikoroyok ku urang sababaraha ronde ge. Wani neuteub Sanjaya nitenan rupa jeung tangtungana.
Bener, kasep bari jeung gagah pisan geuning. Matak nage urang cerek bae bawa hitung-hitung hadiah ke urang duaan. Hawani unggek lantaran tadi manehna anu kena ku panarajang si Jajaka. Lantaran tadi hawana anu kena ku panarajang si Jajaka. Hawani atuh maju ke hareupeun jawara perang dewa. Sabab bisi bae dulurna can siap pikeun tarung deui. Teu nyarita deui, Hawani maju leungeun katuhun anu ngawangun sirah oray ngatius rek notok beuheung Sanjaya. Sanjaya teh cicingeun apa lamun maneh narek dilumpuhkeun leungeun kencana gancang meta hiuk plak pigeulang Hawani ditepak leungeun si Wanoja geulis di baju biru teh ngoleweng ka sisi tapi suku kenca Hawani meta ngaheat rek najong carehamna jawara pedang dewa lep atuh Sanjaya ngalelepkeun sirahna plos tajongan Hawani teh poos. Sukuna anu ngalayang luhureun sirah Sanjaya gancang dibajek ku leungeun katuh Sanjaya hiuk pletak. Aduh, Hawani ngagoak manehna gancang mundur bari jeung engke-engkean mumuncanganna katempo geuneuk bari jeung bareuh. Nyerina lain di kieuna. Bangsat, teu beunang disabaran sia. Bari nenjak-nenjakeun sukuna sangkan teu pati linu. Hawani ngudar di karembongna. Abia geus dibelitkeun dina cangkengna. Hiat! Wut! Karembong dikebutkeun ka arah Sanjaya. Gelombang angin panas langsung ngatius narajang ka jawara pedang dewa. Ditarajang samudel kitu teu dipake gimir bikin Sanjaya mah manehna teh ngawasa sayu teh angin. Anu hartina teh angin bisa nurut kana kahayangna. Sakalina Sanjaya ngagupaikeun leungeunna angin ngadadak purai di tengah jalan. Hawani molohok nampu panarajangna buyar ngadadak di tengah jalan. Boga ilmu pangabisa oge ieu Jajaka teh. Aing bagi penasaran. Hawani masang kuda-kuda anyar manehna muterkeun karembongna, karembong muih rubah jadi tongkat biru. Gajleng. Hawani ngagajleng maju hiu, wut, sawu. Tongkat karembong biru ngaheumat tarik ngarah kana sirah Sanjaya. Rikat Sanjaya dongko tuluy wut plos sambaran tongkat karembong biru liwat di saluhureun sirahna. Hawani nyusul tepus ku sodokan tur kencana nu ngarah kana beungeut jawara pedang dewa tapi Sanjaya gancang angkat leungeun ka tuhu pikeun nahan sodokan tur lawanna hiuk des. Wut. Sanjaya harita males narajang. Leungeun kencana nyodok ka hareup sarta langsung ngahanca kana beuteung nu jadi musuh. Hiuk gedug. Ah, juralit brug Hawani ngajungkeun labuh nanggarak bengkang. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh alpukaan ku afiliasi ti Shopee Sadang Lajada. Kanca wargi tepas Sunda anu resep atan pitos biasa gulah galih online di aplikasi Shopee atau nepi Lajada mangga balanjana tiasa ngelangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng Aki nya. Kumaha cenah ki carana kantun klik wae salah sawios produk nu aya di dongeng Aki, boh novel Sunda, boh ikat, boh pangsi, boh kabaya, boh naon wae lah nya nu aya.
Klik salah sawiosna aya seratana di dinya Shopee atau Lazada nu bade lebat ka Shopee atau klik anu aya seratan Shopee-na nu bade ka Lazada sumawana kitu sami. Engke tos diklik produk nama pemirsa bakal lebat ke aplikasi Shopee nya nu aya di HP sewang-sewangan. Ada napi ka Lazada teu langkung nu dipilih nya. Sabarana lebat ke aplikasi Shopee atau Lazada mah pemirsa bebas bade ulah galeuh naon bae oge mangga. Bade ngagaleuh cincinnya, sandal, sepatu, raksukan atau napi tas mangga teu langkung we eta mah. Teu langkung sakahoyong pemirsa. Produk-produk nu dipajang di dongeng aki mah teu diwajibkeun digaleuh atuh bade ngagaleuh mangga hatur nuhun. Eta mah ukur cukang komunitasnya kangge lebat ke aplikasi link hungkul pemirsa. Balanjana pemirsa di aplikasi Shopee atau Lazada ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kanu parantos ngarasakeun balanjanya. Oge hatur nuhun kanu parantos ngarojong urang keureuh deui pemirsa dongeng Sundana. Prung leungeunna nyekelan beuteungna nu karasa kawas anu totos tina sela bibirna ngalay getih kentel nandakeun lamun hawani tatu di jero. Sakitu ge masih untung Sanjaya ukur ngagunakeun saparapat tanaga jerona bari henteu ngawatak aji karang sewu. Bisa lamun seug cenah ngerahkeun aji karang sewu bari di barengan satengah tanaga jerona niscaya pastina si wanoja teh beuteungna bakal bener-bener jebol. Kurang ajar hawana amak nempo duluna rubuh manehna gancang maju karembong biruna ngaheumbat rek ngacirat kana beheungna jawara pedang dewa. Sanjaya gancang angkat leungeunna hiuk rak karembong teh jadi meulit kana pigelang leungeun Sanjaya. Hawana narik karembongna tapi leungeun Sanjaya teu potong atau pegat malah teka tarik Sanjaya nage. Sakalina Sanjaya nganyadkeun leungeunna anu dibelit ku karembong kalayang wae awak hawana katarik ke arah Sanjaya. Sanjaya mapak datangna awak musuh ku blesurna beureub ka tuhu. Hawana gancang ngerahkeun tanaga jerona kana leungeun kenca manehna embung langsung ngacungker rubuh ku teunggelan musuh. Hiuk wut pereupna ngadius mapak datangna panarjang lawan. Wut dug duar bret bentrokna dua pereup anu dieusi ku tanaga jero tingkat luhur teh nimbulkeun suara ngabladug anu dibarengan ku kaburisatna sinar beureum. Srod Sanjaya kaseret mundur dua lengkah di tempat nangtungna sedangkeun hawana macleng jauh leungiteun kasaimbangan awakna. Kalayang kedebut kulitik bro. Hawana labuh tuluy gugulitikan nu akhirna mah manehna nyang saya dina akar hiji tangkal kai. Beungeutna katempo pias getih ngucur dina sela biwirna. Leungeun kencana katempo geuneuk ngabiru sedangkeun karembongna pegat ukur nyesa satengahna. Tapi hawana teh nyatana mah saurang wanoja anu boga kakuatan awak lumayan tangguh. Sanggeus manehna ngalirkeun heula hawa murni kana dada jeung leungeunna anu tatu. Hawana ngunyang hudang deui. Hawana urang gempur cucung kasep ieu babarengan. Wani anu harita geus jag-jag ngagero kadulurna.
Hawana tengah walon manehna ukur unggek tandaningnya tujuan karena pamanggi atau pangajakna Hawani. Hawani jeung Hawana ngalengkah ka sisi ngurilingan jawara perang dewa nu nangtung di tengah-tengah. Maranehna nyiar lorongkrang pikeun narajang ka si jajaka. Jeleng Hawani tengah gajeleng maju karembongna arek ngababuk kana sirah Sanjaya. Sanjaya tu gancang dongko tapi ti handap. Datang Hawana anu suku katuhuna ngababad tarik ngarah kana bincurang Sanjaya. Ditarajang ti luhur jeung ti handap kawas kitu Sanjaya teu leungiteun akal main rikat ngawangun curus kincir muih dina leuwih awakna tiplak ka tukang sababaraha kali. Pikeun nyinggahan panarajang dua lawana sakaligus. Karak ge Sanjaya ajeg nangtung deui. Dina dua sukuna, dua panarajang ti lawana datang babarengan. Aya dua sinar biru sagede buah kasemak ngablasat gancang ngarah kana dada jeung beteungna jawara pedang dewa. Teu sempet pikeun nyingkah. Sanjaya gancang muterkeun deui leungeunna ngabangun benteng angin ngabendung ombak. Wut wut duar bledung. Sanjaya kadorong mundur tilu lengkah. Hawana jeung Hawani gancang maju. Diheulaan ku ngadiusna gelombang angin panas dina kebutan karembong Hawani. Tajongan Hawana jeung Hawani teh nuturkeun di satukangeun angin panas eta. Sawaktu Sanjaya ngebutkeun leungeun katuhuna pikeun meraikeun angin. Dua tajongan ti dua wanoja kamar teh datang bareng. Sanjaya masih sempat nakis tajongan Hawana anu ngarah kana sirah. Tapi tajongan lempeng Hawani teu kaburu katakis nu antukna ngacebrod pisan. Ngahancak kana dada kencana jawara pedang dewa. Hiu cebrod. Aduh, Sanjaya ngadayagdag ka tukang. Amukanana karasa eungap dadana karasa nyeri. Si kembar Hawana jeung Hawani teu miceun kasempatan. Duanana bareng ngebutkeun karembongna torelap. Dua sinar biru kawas gelap norelap nyamber ka arah jawara pedang dewa. Sanjaya angkat leungeunna pikeun ngawatek aji sayuti cahaya. Tapi sinar biru kaburu datang ngajeger pisan ngabentar kana dada jeung tak-takna. Duar ceter. Bedung. Jawara pedang dewa awakna meceleng ka tukang tuyur labu. Pas pisan labuhna digigireun lalaki tengah tubuh. Pangawalna Raden Pamanah Jiwa. Dina kayaan kitu. Kolewat. Aya bayangan bodas semu kaya sing ngolebat nyamber awakna Raden Pamanah Jiwa anu masih kapiuhan. Eta bayangan tuluy ngablesat indit bari manggu Raden Pamanah Jiwa. Gerakanana gancang pisan hese dituturkeun ku panenjo jalma biasa. Hawana jeung Hawani oge ting balelesat ninggalkeun eta patempatan. Sanjaya sakadapan sila pikeun mulihkeun tatu-tatuna. Sanggeus rada jagjag manehna culang cileung nitenan kayaan di sakurilingna. Pangeran Pamanah Jiwa bieu teh aya nu nyamber. Aya nu mawa sahanya nu mawa kaburna. Tapi sigana mah ti pihak pasangrahan leuweung tutupan. Sababuktina dua wanoja di baju biru ge init sanggeusna Pangeran Pamanah Jiwa dibawa ku eta bayangan. Nah aing kudu ngudag eta jalma pikeun nyalametkeun Pangeran Pamanah Jiwa. Tapi aing teu apal di mana ayana leuweung tutupan. Barina aya nu leuwih penting,
aing teh kudu nyalametkeun ieu jalma baturna pangeran pamanah jiwa nu sigana mata tuparna. Sanjaya tuluy ngadegetan lalaki tengah tubuh di baju coklat anu masih ngalempreh teu usik teu malik sigana bae eta jalma teh kapiuhan. Sanjaya gancang cingogo mariksa kayaan eta jalma ukur kapiuhan tatu di jerona tepati parna masih bisa kene diubaran. Dina kayang kitu kolebat jeleg hain datang ka hareupeun jawara perang dewa. Nu datang teh si horeng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heuh deh, kunaon eta? Ieu Kasep. Meni kalotor kitu keur naon ieu teh? Rek ngubaran baturnya. Yeh, meh tenagana bedas jeung elmuna hebat deui yeh. Ku ibi ipahugi ieu tah aug. Anu amis lawas kareueut matak dedeyeun ieu mumpung hanet keneh tah ieu ku kurawuna sok ra. Ieu di mam heula pamiarsa sadayana jarajan heula ieu da ieu teh waktosna kabujang CF sok mangga ieu bade COD-an jeung ibi mah siap. Deh. Oh, harap pemirsa. Kuno rojolna atuh bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya galunggung dina lalakon Pangeran Ranggawita bagian nu kadua, cak urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun wangtuna di hanjuang siang gesan alaeun pamirsa urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana bayana nu parantos satia ngantosan satia ngadangukeun satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki utamina nu ditepas Sunda. Hatur nuhun pisan aki oge ngadongeng di palihan Kidagara spesial pamirsanya. Anu palai dongeng jurig dongeng siluman dipalih ditunya aya siluman Gunung Guntur. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihaturnya. Salam kasadayana pamirsa tepas Sunda para mancur di mana bae ayana atuh mugi sadayana aya dina kasayannya aya dina kawaluyaan kasinugrahan teu kirang naon-naon amin ya rabbal alamin. Akina amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.